Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ati sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka buktikan siapa? Setan. Bamur tadi nyorowok bersebrut we narajang. Bubangna anu herang ngagencrang bakating ku seukeut-seukeutna teh maninga hiung lir sora bangbara. Ah duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Tapi naratama sakitu ditigas deheung ku Bahmur tadi teh. Lain akis atau luncat nyingkahan panarajang. Manehna mah kalah ka ngasongkeun beheungna supaya disabet gobang. Cekuk. Tetela kulit naratama teh liat alah batan kulit badak. Tapi Bahmur tadi masih keneh tacan engeuh. Gobangna diguratkeun kana taneuh bari bawacaan. Tapi barang disabetkeun deui tetela gobang teh badis we bedog mintul dikadekeun kana tunggul. Kukituna sakilat Bahmur tadi mundur bari bangun anu muringis. Puguh sidik gobangna teu teurak. Nah Mur tadi make ka mundur. Geus bosen ngadekan kaula teh. Tah ayeuna kari kaula. Nah bener Andika teh weduk. Lihat kulit. Tah lamunnya Andika weduk lihat kulit jika kaula tadi. Hayu, urang babarengan, urang akur-akuran. Tapi sabalikna, upama Andika kulitna uduh jika lemer, kapaksa we, kudu jadi patalukan kaula. Hirup Arandika aya dina dampaleungeun kaula. Ngarti? Hayo, geura tadah ya bedog kaula. Naratama sarepet teh mesat bedogna anu ngagurilap herang. Rokaya Bahmur tadi kabur brak we manten tapak deku bari acong-acongan nyembah. Netelakeun yen manehna rumasa eleh jajaten. Cacakan tacan prung dicoba liat henteu na kulitna. Ujang. Abah teh dah hirup we. Kitu deui batur-batur abah kabeh malar dihirupan. Abah talu moal kumawantun kasalira Ujang. Pokna Bahmur tadi dituturkeun ku anak buahna anu tarapak deku ngeruk tungkul lir bueuk menang mabuk. Hade kitu Mur tadi sabatur-baturna ku kaula dibere ampunan sarta moal dipaehan. Tapi ti semet ayeuna kudu tunduk taluk ka kaula. Segala rupa parentah kaula kudu dilaksanakeun. Sarta lamun teu nurut nya beuheung Arandika gantina. Ngarti? Pokna naratama bari malik ka si Jumra. Mayan Wong Jumra. Karek boga genepan ye pibatureun teh. Sumangga Ujang. Mamang mah sejat taluk serah bongkokan. Sagarupi parentah tong boro cilaka dalah pati oge pasti dilaksanakeun. Mangga walon Bahmur tadi bari tapak deku keneh nya geus ayeuna mah jeung bae geura narangtung deui ceuk naratama. Sanggeus Bahmur tadi sabaturna tunduk taraluk mah naratama terus we ngajakan nuluykeun balampahanana dibarengan ku si Jumra jeung Bahmur tadi.
Mereka mana ya teh? Jangan nara. Si Jumra nanyakeun, "Dumeh lumaku teh asa teu puguh nu dijugjug." Kamana we atuh nepina Mang? Kamana we nepina atuh Mang Jumra? Ongkoh urang ayeuna mah pan teu patikeun teuing. Da aya Bah Murtadi sabaturna. Anu nya bisa bae kurang ditutah-titah ngaladenan urang. Narata mah ngahehe. Kitu deui si Jumra milu ngahehe. Dumeh ngarasa kagugu hatena. Kanca dangu sadayana. Sabet kitu dina jajalanan nu har-haraeun jauh ka ditu ka dieu. Kana corela teh. Cilong. 4 jalma nu barosongot laluncatan ka tengah jajalanan. Maranehanana ngalabar gobang masing-masing. Bari panona burial buncelik nitenan sakur anu ngaraliwat kalebah dinya. Eta teh nu tayalian di rombongan Naratama sabaturna. Dasar milik. Bisa minggu teh nu ngalamprang ka dieu. Ari ayeuna gede milik yo. Cek nu saurang anu pangbosongotna. Bari nyebut-nyebut gede milik. Ayo betul. Raksadan kayaknya papakeanana. Jelema anu ngalawan. Oh darane. Ulah aya nu kaliwat. Mangkelana kisila. Ieu teh naon teh ya? Nah arandika teh. Begal atau rampok, tukang bobok, tukang tarok, tukang Naratama ujug-ujug jelang we maju ka hareup. Dina luncatna ka hareup mata si meuteun lalajo. Uguh maneh ngasakilat pisan teu katuturkeun ku kecepanon. Tumarapna ka jalma anu pangbosongotna anu tayalian gegedugna begal leuweung kihiang. Muka sohor ngaranna teh si Bajul. Nepi ka olohok. Manehna teh nyangka meus-meus acan. Aya pamuda anu jigana kodomoyo tapi gerakanana sakitu rancingasna. Tapi najan kitu pikeun si Bajul mah anu geus kaceluk tukang bobok, tukang tarok, tukang monok dinu denok. Teu ngajadikeun keder. Malah manehna teh ngarasa asa dihina ku budak satepat. Anu memang Naratama teh umurna ngora keneh pisan. Weh, sebelum, buyut. Lain aja dong bae ha. Hayo maraju. Rangsadan tah papakean jeung babawaanana. Montong aya nu kaliwat. Atuh tumrapna kasih sabluk jeung kaselud. Anu memang oge bangsat-bangsat tukang cecermet kana barang jeung hak batur. Teu kudu ngadua kalian dihucuhkeun ku si Bajul gegedugna. Ngan si Bayut anu cicing teh dumeh tadi manehna mireungeuh gerakan Naratama sakitu hebatna. Manehna ngarasa seber, hatena miris. Bayut. Si rente kadon aja dong bae ha. Hai bantu. Si Salud jeung si Sabulu. Si Bajul ngagorowok marentah si Bayut. Mangke lah nanti silah. Gampang Ratsadan mah. Tapi jawab heula pananya kaula. Naratama nyaritana leuleuy. Boncuh yang nanya raja udah kihiang. Naon ha? Naon rek ditanyakeun? Ku Andika teh ha? Buyuk. Nah Andika teh begal atau rampogerot. Lamun Andika begal saknyana mah sarua we jeung kaula sabatur-batur. Da kaula oge ceuk batur mah rampok. Halus amun kitu mah. Tapi Andika kabeh kudu tunduk talu ka kaula. Sarta nya kaula nu jadi gegedugna. Si Bajul ngagagak. Ya bisa baik Andika nu jadi gegedugna.
Tapi aya syaratna anu kudu ditedunan heula. Naratama nyaritana tetep ayem. Naon? Naon anu kudu ditedunan? Ku kaula syaratna. Hah? Naon? Si Bajul nanyakeun, kieu ya. Najan batur kaula loba malah 2 tikeleun ti batur Andika. Tapi kaula moal rek ngoroyok. Syaratna hiji lawan hiji patutunggalan. Tadi antara anu jadi wawakil Andika jeung wawakil kaula. Cing, kumaha kira-kirana wani? Upama pihak kaula anu eleh nyempek pek teh teuing. Andika jadi gegedugna. Tapi lamun pihak Andika anu asor nya kepaksa we Andika kudu taluk. Sarta kaula jadi gegedugna. Naratamang hehe. Lah, Kak, mentong dibongong-bongong. Ka bau-bau sungut. Mending urang podan kabeh. Ame urang lugina jadi begal leuweung kihiang. Ceuk si Selut, dasar bangsat gerot tukang cocorokot kana hak batur. Nya Kak, mending oge gampur we. Pira bangsa coconguk unggul, mual sabaraha jatena. Si Sebluk mairan si Selut anu biasa jadi bangsat kotok teu kapongoh bogana. Nah, kumari seraing, Bayut. Si Bajul nanya Malik ka si Bayut. Kuring marek nurutkeun we, ditah gelut nya gelut, ditah maling nya maling. Namanya jadi pamimpin maling ngarah ngarinah. Kuring nu jadi anak buahna cicing. Nya sarua we. Kajaba lamun nu jadi pamimpin kuring, gegedug kuring bager. Ya kuring oge rek mulu bager. Si Bayut nyaritana teu puguh cekeleunana. Oh bener pisan Bayut, bener. Lamun sabagian jelema atawa leuwih loba anu bener bager, tang tu urang teh disebut jelema jahat. Tapi lamun kabeh jadi di bangsat mah urang oge moal disebut bangsat atawa begal. Urang onaman nya oge jadi bangsat ukur keur saeusi beuteungeun. Oh, tapi tuh di kota tuh, menak-menak. Pan maralingna teh lain ukur keur eusi beuteung. Tapi bisa jadi keur 7 turunan. Kitu ge moal beak. Nu mata kayan pilmuran ribu oge, sabab beakeun tah. Ubang sak menak-menak anu di Barno. Si Bajul asa aya nu nya tujuan, hatena asa kagugu. Kumaha sila? Syarat anu tadi disodorkeun ku kaula teh ditarima atawa henteu? Tah, lamun ditarima syukur, tapi lamun teu Andika ulah nyalahkeun pihak kaula. Lamun Andika opatan disanghareupan ku pihak kaula kabeh. Naratama nanyakeun deui. Kak, mau dibawa ngobrol lah, podaran we. Si Selut ngahatean, sarta tanta parah deui ngan sebrut we. Si Selut narajang kabah murtadi atau dar we ngadu jajaten silih gebuk silih piting. Sila. Syarat Andika ditarima ku kaula. Sarta rukeun eta batur kaula si Selut. Sina ngadu jajaten heula jeung batur Andika. Si Bajul kapaksa we nya tujuan. Pugu ari ngalawan bari dikoroyok mah manehna oge kudu mikir 2 kali atuh. Dedengian aing teh. Ngaran sia teh Selut ha? Surup kana dodongesna. Pantesna si lain Selut, lain bangsa begal atawa rampok. Asa gede teuing tak boga julukan kitu mah. Lilik dodongesna jeung cungurna mah. Kana bangsat kotok, tukang sayap, pulang paling kana popoean. Bah Murtadi bari nakis panimpugna si Selut. Tuk.
Wapi gelang lengan diadu, dipakai ngukur tanaga. Aduh. Si Selut ngagero lirih bari nyengir. Kitu teh mah, pugu ngalawan Mbah Murtadi anu sasat dina rombongan mah apan jadi gegedugna. Tapi najan kitu, si Selut teu bayakeun akal, gentak manehna ngabalicet katukangan Mbah Murtadi. Sarta ngan jekuk we dampal sukuna dipake najong bobokong. Aduh, setan sia. Abongohan ka aing. Ayeuna mah Mbah Murtadi anu nyarekan dumeh asa ditipu di bongohan. Hehehe. Murtadi, andikat kalaka bosong tawe nya, padis we, bagong mabok acung. Batan udah aduh mah, mending deuleu serah bongkokan tah, taluk ka dewek, kami senang. Hehehe. Si Selut ngahehe asa meunang, dumeh bisa malas ka nyeri. Beh. Mohon tuh wakil sungut sia, Selut. Dasar bangsat kotok, dibebekeun sacungur sia ku aing. Sakilat Mbah Murtadi geus luncat, ngebelesat kirimkeun panimpugna nu dijojo sirah si Selut. Sabab datangna sasat ngan sajorat pisan atau puguh we. Si Selut deh jadi kagok, teu bisa ngejat. Tapi najan kitu manehna tetep we nakis sarta malik narajang. Rokaya. Urip Mbah Murtadi nu sagede jeruk bali teh. Sakilat geus nyayang kana mun-munanana. Ari jabrol ari koceak we. Si Selut ngagoak badis we budak rodek hulu dipacok hayam. Tobat. Si Selut ngoceak bariles we kapaehan teu inget di bumi alam. Kakara oge digebuk sakali sia teh, geus kocek denge. Oh, mun ku aing disasak, moal teu modar sarita. Mbah Murtadi bari jalang jeleng. Sukuna totoker kana badan si Selut anu masih keneh ngajongkeng. Weh, istilah. Pihak Andika geus medok ta saurang. Mbah Murtadi nyorowok kasih bajul anu jadi gegedug lawana. Mentau kakak gede hati tadi. Pantas andi kamu nang oge. Kapan tar Selut mah. Dan naon pengabisana. Hari lain pulang paling mah. Ayo Mang Selut. Udah tandingan tah si Murtadi. Uyut, gusur ke Selut. Bawa kasih si. Hek banjur kayaknya. Si bajul marentah ka batur-baturna. Teu kudu nitah ngadua kalian. Durung we. Si Selut digusur ku si Bayut. Dibawa ka sisi. Sadatangna ka sisi ngan kejebur we digejeburkeun kana susukan anu caina ngagulida gede. Atuh puguh we. Ari kejebur ari gurubug we. Nepi ka burial buncelik. Ongkos sungutna ka asupan cai. Da tadina sungutna calawak. Selut ngahuhu. Tapi teu ngambek. Puguh apan manehna bieu teh mentas medok Mbah Murtadi. Kanca dangu sadayana. Ari si Seplu kanca dina derna patelak ing Mbah Murtadi teh. Sasat manggih munding rarakitan. Manggih kuda papasangan. Itu ieu pada pilih bobot pilih tanding. Sarua pangabisana sarua kuatna. Nu antukna lain ngagunakeun jurus-jurus penca. Ieu mah padis we. Diadu jiga puyuh papuket. Naon Andika teh sebelum make gegeriman padis we ngelok ngagigihan. Sor. Udah keturugan tah jampe pamake teh. Aing mah moal ngejat. Mbah Murtadi kalah kanangtang. Nenjo si Seplu ngaguratkeun gobangna kana taneuh sarta gegeriman mapatkeun jampe pamakena. Dah. Untung kalah kaloba piwir sia Murtadi. Aing oge moal ngejat satunyang beas deuleu. Moal mundur sadamel suku. Jauh keneh kana peujit deuleu. Si Seplu oge hohoak teu eleh lelewa kalawana. Atungan sebrut bae si Seplu narajang. Gubangna dihembatkeun rek dipake nigas beheug Mbah Murtadi. Rokaya
Bahmur tadi oge sangekeun ari beuheung kudu pisah jeung nyawa nama. Ngagentak manehna ngolebat nyingkahan panarajang si Seblu. Serepet. Bahmur tadi oge ngalugas gobangna. Sarta sakalian dipake nakis gobang si Seblu anu rek ngalabeheungna. Trang. Dua gobang diadu. Ngolebat. Gobang si Seblu dina gerakan nu kacida cepetna rek dipake ngabudal badieulkeun beuteung. Tapi Bahmur tadi teu kapetolan. Gentak panehna oge nakiskeun gobangna bari ngeserkeun sukuna. Trang. Dua gobang diadu deui nepi ka ngaburicak. Itu ieu pada tangguh. Sagala rupa daya upaya si Seblu taya nu bisa asup. Kitu deui. Sagala rupa daya upaya Bahmur tadi taya nu keuna kana sasaran. Menurut si Seblu. Kan, ku aing urang pecahkan. Kituna teh beri jang we si Bajul gegedugna luncat. Menurut si Seblu. Urang pecahkan ku dewek. Kituna teh beri jang we si Bajul gegedugna luncat ka tengah pakalangan. Sarta gobangna dihembatkeun ka Bahmur tadi. Tapi Bahmur tadi oge rikat ngejat sarta diganti ku si Jumra anak buahna Naratama. Menur kamur tadi keun ku kaula arek di sanghareupan. Sarta sakolebat geuge ka hareupeun si Bajul atuh dar we jadi kadek ku gobang. Tapi boh si Jumra, boh si Bajul. Saurang oge taya nu cecel nu bocel, kulitna laliat teu teurah ku pakarang seukeut. Waktu si Jumra ngahembatkeun deui gobangna kana kekemplongna si Bajul. Si Bajul ngagentak manehna mundur, sedengkeun gobangna dijepit ku kelekna. Ogo we. Tumrapna ka si Jumra, kacida ngaranjugna nepi ka kelekna teh badi sebegegep. Waktu si Jumra beberegeg narik gobangna, si Bajul jepitanna dibuka. Aduh. Anak durug-durug teh mundur ka bawah ku tanaga tarikanana. Sarta ngan bak we Jumra nang karak bengkang, sirahna neungar tangkal jengjen. Aduh. Jumra humarurung ngarasakeun kanyeri dina sirahna. Geura sambat Jumra indung Bapak Andika. Ena oge beuheung Andika pasti sapat ditigas ku gobang aing. Sarta jeung we si Bajul luncat bari ngahembatkeun gobangna. Anu dijojo beuheungna. Tapi oro kaya, gobang si Bajul aya nu nakis. Sarta gobang nu tadina nyerepet rek nigas beuheung teh ayeuna mah jadi ngoleweng ka gigir. Sarta ngajrap we gobangna teh nancep kana taneuh nepi ka setengahna. Tina bakating ku bedasna tanaga si Bajul. Ulah bakal luasan Bajul. Apa tadi oge teu meunang silipaehan ukur ngadu jajaten. Kituna teh man hiuk we dampal suku nu anyar datang teh ditajongkeun kana gado. Ngajuralit jumpalik si Bajul ngajuralit terus ngajongkeng. Jalma nu anyar datang ka tengah pakalangan teh taya liat ti Naratama. Upama harita Naratama henteu nulungan. Si Jumra teh pasti sapat beuheungna ditigas ku gobangna si Bajul. Kiwari si Bajul ngajongkeng puguh we. Tumrapna ka si Bajul lain deui ngaranjugna. Sabab memang tadina teh teu kabireungeuh aya nu narajang. Malah pikeun anu sajena oge kacida karageteunana. Gerakan Naratama teh estuni ngan sakolebat pisan. Nyaho-nyaho si Bajul teh geus teu walakaya. Ayo gerah hudang Bajul. Bisi Andika aya keneh kapanasaran. Sor. Kaula gerah lawan. Lamun tadi urang janji teh henteu silipateni. Ukur ngadu jajaten unggul. Tapi ayeuna Andika nu jadi gegedugna sarta kaula gegedugna ti pihak kaula. Urang tangtukeun saha anu asor, saha anu unggul. Malah leuwih ti kitu, saha anu maldar, saha anu hirup.
Nu modar hartina keok sarta pihakna kudu tunduk taluk. Nu hirup keneh hartina anu unggul, boga hak pikeun jadi gegedugna sarta boga hak marentah Aradika. Naratama najan nyari tanah leuleuy tapi tandes sarta ngandung wibawa. Tumerapna carita Naratama ka si Bajul. Lain ngarasa dihina, nu lain lumayan atuh ngagentaknya gurinjal hudang. Sarta sakilat geus nyokot gobangna. Wah, mohon tau kalau omong Naratama. Ayo. Ayeuna urang tangtukeun saha nu jadi jago nomor hiji teh? Andika atawa kaula? Ulah curali ngabongohan bayuni hayam lisung deuleu. Ulah ari ngomong dia satria tapi kalakuan badis buta hejo. Si Badul sindir sampir. Anu memang karasana ku Naratama asa dihina oge. Tapi manehna teu namalang. Sabab memang ngarasa dieu teh ngabongohan. Pikeun nulungan si Jumra tina bahaya pati. Nya geura tadah ieu. Bajul panarajang kaula. Kituna teh bersebut we Naratama miheulaan narajang. Nu maksudna mah malar ulah kapiheulaan babar. Tumarapna ka si Bajul lain deui kagetna. Dumeh Naratama nu jadi musuhna henteu ngagunakeun gobangna tapi lembor. Kukituna pikeun si Bajul mah jadi kasempetan nu kacidahadena. Waktu perep Naratama ngahiuk rek nimpug cukang irung. Si Bajul narik sukuna nu beulah kenca sarta gobangna dipake nakis perep lawan. Barokaya Naratama oge lain budak ololeho. Buguh ngahembatkeun pereupna teh sasat pancingan. Patungan lawas we. Gobang si Bajul poos. Sabab leuwih ti heula pereup Naratama geus ditarik deui. Srog. Naratama maju salengkah ka hareup. Sarta sakilat nimpug pigelang si Bajul. Atuh cereng we. Gobangna teh mecleng, dumeh leungeunna karasa nyeri nyanyautan. Ah, Bajul. Ayeuna mah geus pada lemornya. Hayo. Sakar Andika we. Urang nangtukeun saha nu asor, saha nu unggul. Nu asor modar, nu unggul hirup. Naratama nangtang. Tapi tumerapna ka si Bajul nafsuna teh jadi tikel 10. Puguh sasat dihina. Ngan sebrut we manehna teh narajang. Pereupna ditimpugkeun ngajojo cukang irung. Tapi Naratama henteu ngejat. Malah sebalikna. Pereup si Bajul teh diaduan. Tuh. Pereup si Bajul digentus. Aduh. Si Bajul ngagoak sabab kacida nyerina nepi ka kekerepengan. Sabot kitu si Seblu nyerowok. Ka. Ya gunakeun gobang kuring ya. Sakilat gobang geus dialungkeun sarta ngan karawak we gobang teh geus disamber. Ayo sia Naratama urang tuluikeun deui. Geura asa tebedog Andika. Si Bajul nantang nuluykeun galunganana. Lain ngahina dewek Bajul. Rek ngagunakeun ieu we. Berjuang we Naratama luncat kana tangkal kai. Dina turuna teh geus nyekel regang kai. Dipake pakarang keur ngayonan pakarang si Bajul anu ngagunakeun gobang. Ogo we. Si Bajul maneh hareupeut pisan. Carek pikirna moal nya regang kai bisa ngalawan kana gobang anu kacida seukeutna. Kukituna ngagentak si Bajul narajang. Gobangna dibulang baling dina gerakan cacar bolang. Tapi Naratama oge teh eleh gerak. Panal luncatan mikeun panarajang lawan. Dina gerakan monyet jengkoleun. Pikeun Naratama mah anu memangna geus digembleng kubah sageni jeung kubah jahilun. Anu geus kakoncara jadugna. Nyaeta di padepokan Gunung Gede. Mireungeuh panarajang si Bajul teh. Dianggapna teh ulin we, ulin budak. Buktina sakitu si Bajul popohoan dina narajang sarta ngagunakeun pakarangna. Tapi Naratama mah bangun anu tenang pisan, teu jiga-jiga anu ngadu jajaten. Waktu gobang si Bajul nyerepet ngajojo beuheung.
Naratama ngareundeuh dina gerakan monyet ngemil, sedengkeun regang kaina ditojoskeun kana kongkolak panonna. Tapi untung we teu keuna kana panon, saukur keuna kana palipisanana. Ku sakitu oge keur si Bajul mah ngaku yen pangabisa Naratama teh teu leuwih unggul batan dirina. Kan ari ngaku eleh jajaten mah jauh tangga. Sabab memang tacan aya nu asor. Najan kitu si Bajul teu kapetolan, ngegentak manehna luncat bari nyabetkeun kobangna kana sirah Naratama. Tumrapna ka Naratama lain deui ngaranjugna. Sugan teh moal kitu pamolahna. Tapi najan kitu kapaksa Naratama ngebetkeun maneh sarta jadi nangkarak bengkang dina gerakan maung ocon. Oguh we. Tumrapna ka si Bajul mah asa nimu manggih. Dianggap lawan teh geus teu daya. Dumeh katenyona nangkarak bengkang. Kitu nageuntak si Bajul nyampeuk bari ngaheumbatkeun gobangna kana badan Naratama. Tapi Naratama gentak ngagereleng dina gerakan gorentel monyet. Sedengkeun regang kai teh dibabukeun kana beungeut si Bajul. Oguh we. Si Bajul saliana tinggal rasa rewas teh oge panona jadi ruam. Sabab juru panona kacolok ku tungtung regang. Nah, atuh Bajul, anika teh becileureun. Hege eta panon teh kacolok regang kai. Sarta srowe deui Naratama teh kuda-kudana maju 2 lengkah. Sarta grewek we. Kulit beuteungna dijembel satakerna. Aduh, tobat. Kaula tarima eleh jajaten, tobat. Sarta kaula sabatur-batur sejatunuk taluk. Aduh, tobat. Si Bajul koceak dengek, sabab karasana kulit beuteung teh asa coplok sarta kacida nyerina. Ya, batan Andika jadi bocos panon mah. Lantaran dituluykeun oge, Andika teh moal bisa unggul. Tapi kumaha tah batur Andika hiji deui? Satah ngaranna teh? Nah manehna rek ngalawan ka pihak kaula atawa rek milu talu. Naratama ngareret ka si Bayut. Kuring oge sujah nurutkeun batur we. Walon si Bayut meh heulaan nu jadi gegedugna. Jadi Andika rek milu taluk saperti gegedug Andika ki Bajul. Naratama nanya deui, nu dipalar leuwih jentre. Leres nun, leres. Walon si Bajut bari ngeluh. Tah, hari kitu mah Arandika teh kudu tumarima jadi patalukan kaula. Sagala rupa parentah kaula Andika kudu nurut. Sarta upama Arandika bedang wangkelang teu nurut, nya pasti ditigas beuheung. Ngarti? Naratama nandeskeun. Sarta kabeh ditenjo beungeut-beungeutna. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.